Bambang Sumantri kulantaran seueur dipuji seueur diagung-agung kalayan yakin kasaktian anak luar biasa. Jadi ngaronjat kapal lainna. Sasat jalma pinah pilempangan pinah tina paniatan. Sae saleresna kaula ti patos-patos gaduh gawe ayaan para raja bubar katawuran wala dia bala tamtam ngacir anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul masyarakat negara Magada eyah-eyahan oge para narpati sadayana pada suit ningali Bambang Sumantri amuk-amukan malahan teu saminggu-minggu acan hebat Sumantri Gusti Kakang Semar kulan amuing-amuing semah kapihatur nuhun gening leres asuhan salira teh luar biasa amuing ajrih jisim abdi nu caket sareng Gusti Prabu teu nanaon malahan panuhune Kakang Semar mah ulah tebih ngadinten ti kaula ulu ala lajrih teuing amuing cepot lah cenah kadi para narpati kula enga istrenan Gusti jadikeun patih langsung waduh ya satojo jadi patih satojo ya da gawe heula anu penting mah oh nu matak sa oge pengabdian heula sagala rupa oge ulah digedekeun carita ulah loba janji sagala rupa oge gawe heula teu kudu make jeung kompanye ai gawe heula kapake mah ku sararea sedikit bicara banyak kerja hirup mah da masyarakat oge boga pamilih heuh saha-saha nu alus gawena eta nu kapake kalebar-lebar biaya kompanye datan nira tangga Demang datan nira tangga Demang rupa kulingan rana kene ira kingkang prata Wilujeng Sumantri nampire bunuh laksa ketika bingahan nyangakeun kaula nun kuhal sakitu kumaha saur manuk wae kaula mah bari jeung ieu teh mangrupakeun hiji kanyataan kasaksi ku balarea para narpati nyaksi balarea oge nyaksian yen anjeun teh hiji satria gagah perkasa sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teu pisan-pisan kaula nun takuhal sakitu anjeun janji kaula ieu mah bakal dijadikeun patih nagara di nagara Maespati naon wilujeng agak wilujeng hese jang tu sagala rupa pasoalan oge tetapi kudu kaliwatan heula gawe anu hade ya alhamdulillah semua kapihaturgan sugade abdi kahieuman bangkong atuh panuhune ulah bade lali di mana parantos jadi patih teh ieu dikeresakeun upami aga jadi patih teh kan naon abdi teh hoyong gamelan degung sawios tina beusi ge heula na ieu
tepira abdi teh hayang belajar nyuling itu kan dedengeun aya geus ngadenge nyuling marhaya deuk teh bakal dijadikan patih negara narima somantri para malum kasuhun ninggalin nu di pamrih kapun tena anu diteda pina stiker sahyang tumampara si horeng si mana horeng ari manusia teu cicing dina hiji martabat tetep kasalahan jeung kabeneran tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam obah janji sore rajin tara kapake isu gitu kaayaanna ngensar tina paniatanana ieu Bambang Sumantri kulantaran seueur dipuji seueur diagung-agung kalayan yakin kasaktianana luar biasa jadi ngaronjat kapalaina sasat jalma pinah pilempangan pinah tina paniatan sae saleresna kaula ti patos-patos gaduh gawe ge kaula teh hoyong ka jalmi anu saluhureun kaula pangartina kumaha itu maksudna kumaha maksudna pati-pati boga gawe ge hayang kanu saluhureun anjeun pangartina atuh da mubadir mubah kaula gaduh nunungan teh sahanapeun kaula pangartina ya iya sagala rupa oge atuh kudu saluhureun tukang macul moal wani macul aya kanu sahanapeun deui mah nya tetep kanu beunghar maculna teh moal daekeun tukang macul dititah nyupiran angkot ini jauh euy maksudna kumaha sun tetapi kaula teh kedah kanyahoan ku kaula heula pangarti ilmu panamu jampe pamakena kaula geus ngarti kana caritaan anjeun nganung harti anjeun teh hayang mecak heula jajaten kaula tah kasarna mah kitu astagfirullahaladzim ulah dicacandak abdi ampun ulu asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan ayana kaling kakang semua ulah dicacandak aya kaling amuy ilmu panemu jampe pamake anjeun dek ngagunakeun naon sok geura utahkeun sae usik naon mangga urang cobian heula we pilarian tempat anu lega ai jago mah paseana tong dinu lega sanajan dinu heurin oge jadi lamun anjeun hirup geus ngaku jago geus ngaku luhur ilmu jemar panaran sugih ku pangarti lajeng wae ieu Arjuna Sastra Bahu ngagunakeun aji triwikrama salirana ngageungan geungnya saperbala sewi lir gunung anakan ayana Somantri dikepeul dina panangan ieu Triwikrama sadayana raja-raja para narpati oge ulah dibala tamtama ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan sumujud kayu nyata denawa anu sirahna sasamet mega di luhur
mapakan mega keayaan anak Sumantri ya di mana ampun gunakeun tacakrati ketrukeun tatutungku santai aduh ampun Gusti